أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد wa anna hadza binsa'isna ayyi wasiyah al-bad'a ya'ni al-bad'a alat takdiran karena nilai-nilai alam wal kasri intibas al-kasra istinafat menjadikan istinaf menjadi adalah anjir wasaitukum enggeus nawasiatan kaula kami kabeh bihi kuya wasiat sirati eta jalan kaula mustaqiman barina anuan senang pada bimu maka menurut kebenaran yang kabeh karena iman yang kabeh bukan wasiat wala tatabihu jenengan nalurkeun barang kabeh asulakan pirang-pirang jalan atur kalmohalapati karena jalan meninggalkan lahu karena wasiat pada tabarroko maka nerima papisaan ini nerima bisa anjir bihi kenalapat wa tabarroko hadru ihdata ayati alimakuam salah sayidi buatan tamilu kacondong anjen dinakum karena agama dikum keadaan dengan ansabirihi kina jalan Gusti Allah dinihi tegasna agama Gusti Allah dalikum adiyata anu kabeh wasokum geus ngawasiatkeun Gusti Allah kana kamarane kabeh di kuya wasiat
la'allakum supaya bukti marane kami tatakun kita antara dua kami. Dari hari wasiat yang saya setengah hari wasiat kita agama kami Panjenengan maka menurutkan marah kami karena kawasan yang dengan menurutkan marah kami karena bilang-bilang jalan menulakan kawasan maka bakal misahkan kamarane kabeh dengan jalan agama Gusti Allah. Eta wasiat eta perintah Gusti Allah kamarane kabeh dunia wasiat supaya bukti marane kabeh kita kagolong jenjang antara kami.
penjelasan ayat menjelaskan tentang wasiat anu geus dicaritakeun dina ayat anu samemehna anu geus marintahkeun Gusti Allah kana eta wasiat. Di antarana aya sababaraha wasiat anu diparentahkeun ku Gusti Allah kaulan sararea anu geus marentahkeun Gusti Allah kaulan sararea ngalakukeun kana wasiat. Keur ngajelaskeun kata Nabi merek penjelasan terhadap jalma-jalma musyrikin kurang Mekah, kurang Arab jahiliyah anu mana maranehanana geus ngalakukeun kana perbuatan musyrik ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung percaya kasalian ti Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah jeung ibadah kana sesembahan maranehanana. Anu kadua perbuatan urang Arab musyrikin teh nyaeta ngaharamkeun kana perkara anu halal, ngaharamkeun kana ingon-ingon, ngaharamkeun kana bubuahan, ngahareun katanduran anu mana eta ingon-ingon atawa katanduran eta manehanana geus dipersembahkeun ke pangeran-pangeran maranehanana. Maka ketika dahareun geus dipersembahkeun ke pangeran maranehanana, ketika ingon-ingon anu geus dipersembahkeun ku manehanana ke pangeran-pangeran maranehanana, maka haram bidaharna eta dahareun kumaranehanana, maka haram eta ingon-ingon didahar dagingna cai susuna jeung ditumpakanana keur maranehanana. Maka Gusti Allah marintahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad kalau Gusti Allah bejakeun Kanjeng Muhammad kadarieu haladir marane kabeh kaula rek macakeun kana perkara anu diharamkeun keur marane kabeh nyaeta diharamkeun teh hiji ulah ngalakukeun kana perbuatan musyrik. Musyrik eta ngabarengkeun percaya ka Gusti Allah jeung percaya kasalian ti Gusti Allah, itu ngaranna musyrik. Anu kadua anu diharamkeun dibedakeun ku Anjeun Muhammad terhadap jalma-jalma musyrikin urang Arab, wasiat ti Gusti Allah parentah keur marane kabeh ti Gusti Allah teh nyaeta kudu berbuat baik kana jadi ibu bapa yang birrul walidain, kemudian gawe hade kan jadi indung bapaknya,
sebagai kain bapanjun orang yang sangat paling berjasa bagi anjing. Anjing merujuk ujung dari kalmahan jangkung badar, anu pintar, anu bisa segala rupa. Lamun tambah ayat jasa anu jadi indung bapa anjeun anu geus ngarorok miara anjeun pikeun leutik nepikeun kadewasa. Mengadar sok aya istilah kolot jalma mah kudu inget kana purwadaksi. Hari ingat kana purwadaksi teh purwa artina memitan daksi artina ukasan. Mimiti urang brol kalam dunia tuwala kaya kedaya upaya antara wae bisa nyingkir aja. Boro-boro kabisa usaha, boro-boro kabisa naratmi. Hayangnya mikir ge bisa mikirkeun menjadi kolot, hayang mampu ditampukeun menjadi kolot. Memantar jelema lamun geus jadi karajin singingan geus jadi ilmu. Lamun ayeuna bisa nyukseskeun batur, bisa nangtenya jadikeun jalan sejen naik harkat darajatna singingan ketika ulang geus jadi ilmu. Leuleus kawatanan pangawasa boro-boro keur ngajungjung hungati. Dumasar kana eta jalma kuring kana jasa menjadi indung bapa. Ulah jalan-jalan yang gawe hade jadi indung bapa. Ieu wasiat anu geus diparentahkeun kaulan karaya Gusti Allah muka yuti ulah muslim kadua kudu gawe hade anu jadi indung. Anu katilu temenan maranehan budak marane kabeh karena sieun kalaparan. Temenan maranehan budak karena sieun fakir. Tong hariwang saur Gusti Allah kaula ngariskian ka marane kabeh jeung ka budak-budak marane kabeh. Mungkin di mana Gus kawin ulasieun boga budak nya sabab urang dirikian Gusti Allah pulang-pulang oge dirikian Gusti Allah. Urang ieu mah kakara kawin dan boga budak geus ngadahar kel kabeh. Namun sababna sabab sieun boga budak lain kitu aya nya naon-naon geus sieun meme musuh. Itu nanya berarti mung boga budak sieun boga budak lantaran sieun fakir. Lantaran sieun harapan dari teh temenan. Jeung Gusti Allah ngadawukeun dina ayat bedakeun ku anjeun Muhammad ka sakabeh jalma kaula kudu ngarifkeun marane kabeh jeung budak-budak marane kabeh. Anu kaopat wasiat anu diparentahkeun kaulan sadaya teh nyaeta temenan ngadeukeutan kana pirang-pirang kagorengan. Rek anu nemrak eta kagorengan atawa anu samar untuk katingali. Rek anu jelas atawa anu teu katingali marang-marang kagorengan kudu dijauhan. Ya. Ulah dayuna daya makalin asup ka kamar, di kamar monci maneh ngomeh HP ningali film yang bukan-bukan gitu.
eta naon kagorengan anu samar anu kita tingali. Nah eta teh kudu dijauhan rek anu apalin batur atawa anu teu apalin batur ngaran-ngaran kagorengan mah kudu dijauhan. Sebagaimana anu Kanjeng Rasul ketika diurukan ku malaikat Jibril ditaros malaikat Kanjeng Rasul ku malaikat Jibril wa ma huwal ihsan. Kanjeng Nabi Muhammad ditaros ku malaikat Jibril Muhammad naon atuh anu disebutkeun ihsan teh. Maka Kanjeng Nabi ngawurkan ka para sahabat ngajawab kana dari pertarosan malaikat Jibril. Hari nu disebutkeun ihsan teh anta kudallaha kana katarahu wa illam takun tarahu wa innam yaraka. Anu disebutkeun ihsan teh anjeun ibadah ka Gusti Allah kaya-kaya anjeun ningali ka Gusti Allah. Jadi orang kudu ngarasa era, kudu ngarasa lingsam seperti urang ningali ka Gusti Allah. Di lamun boga rasa urang ningali ka Gusti Allah bakal wani ngalakukeun maksiat moal. Rek nu katingali atawa nu teu katingali pasti bakal moal wani. Pailam takun tarahu lamun ternyata anjeun teu bisa ningali ka Gusti Allah. Saur Kanjeng Rasul yakinkeun ku anjeun fa innahu yaraka. Bahwa saestuna Gusti Allah meningali sapapanjangna sapapaosna kaurang sararea. Jadi eueuh waktu keur ngalakukeun maksiat, eueuh waktu keur ngalakukeun perbuatan jahat. Rek aya nu apaleun, rek eueuh nu apaleun sabab diri karasa ditinggal ku Gusti Allah. Anu kaobatna kaobat kalimana semenang mayan karena awak-awakan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Boro-boro mayan nyiwit neuleuh ngadupak asal diwajib kabaturan Allah. Lungareun anu kabaturan sifat kabaturan atawa naon bae anu matak ngajarikeun saudara kerjaan sekeun turunan malah diharamkeun pisan teu meunang manaon teh maehan jalma anu diharamkeun ku Gusti Allah. Ketika jalma geus ngucapkeun dua kalimat syahadat, ketika eta jalma teh jalma muslim dihukumanana, maka kudu dijaga diriksa eta jalma tong boro-boro dipaehan. Getihna satetes, bubukna salamar, teunan dikocorkeun, bubukna teunan digeuweuhkeun. Harga dirinya cuman diwirang. Urang sok ngawirang harga diri batur. Sieta mah gelis-gelis dewa awak makin buru. Eta ulah teh kitu. Eta teh nucana teh kana harga diri jalma sendiri. Kemenang teh. Ya, dilarang keras. Ulah kabintang setan mah tulis ge kutil hukum. Nah, ieu tadi. Demenan.
Walaupun kenyataannya seperti demikian, teknik diucapkan harga diri batu kehormatan orang lain. Ulah resep kaseta kita menjadikannya kaset ya. Kaset dia dalam hidup ini siapa memberikan jeplek, tahulah. Ulah sok mengulang membaturan. Kita melupakan harga diri orang lain tidak boleh dihinakan. Kamu menunjukkan kawali mainan. Cacap-cacap letih nasa tetes, pun nasa alat, kemudian dipercaya. Cacap-cacap harga dirinya, kemudian diucapkan gilirannya dibeda-beda pada manusia. Sekian kamu namun dibayar jiwa. Ia wasiat yang diperintahkan kaulan saraya kumisal dilaksanakan wasiat. Anu kagenepna ulah ngarusakkan rakyat ingin. Ulah nagaharkan barang yatim balikin ngadoi. Narusakkan barang yatim koron nagul hingga makan nagul dijauhkan harta banyak kaulan kurang pahibalan. Baik diuruskan, baik diaraman, baik pengurusan, penyaraan, kaulinan menjadi jauh rakyat ini. Baik nada harus wajar dinaikkan harta benda rakyat ini. Kemudian nada harta benda rakyat ini dari dunia sodik kaitan dengan anu karunyuhna wasiat anu diparentahkeun ka urang sadaya kudu dilakukeun ku urang sadaya wasiatna teh nyaeta kemunan murangan kudu nyampurnakeun kana timbangan jeung kana takaran disampurnakan seadil-adilna sajujur-jujurna sabener-benerna ulah wani-wani ngurangan kana timbangan ulah wani-wani ngurangan kana takaran komo ayeuna dikurangan mah sabab kita teh sawatin maling barang secara tidak langsung maling hak jalma secara tidak langsung. Ieu wasiat anu diparentahkeun urang kaluran sarada udah kudu nyampurnakeun kana timbangan jeung kana takaran. Kana hitungan nya hitungan sok hitung nanti yang tulisan teh isi bersih 10 lembar 10 meter dan ternyata dibuktikan dengan 8,5 meter nah mengurangi naon teh ukuran temenan walaupun hanya 1 cm 2 cm tegeni. Ia panggoda panggiri-girina setan ngagoda tukang dagang supaya merangan karena sakral. Ya, supaya kurang sinak terasa kurang wae kurang bati gitu. Ya. Nah, entah ada kanu setan. Turun pada mana di mana hukuman jalma anu sejen di mana ngomong kajaman sejen dulu ngomong anu benar di mana ngahukuman kajaman sejen dulu lahir saksanajan anu dihukuman teh karabat ulang dulur ulang anu kasalapanna kudu nyungkonan kana janji ka Gusti
Allah nyukonan panandaran nyukonan karena sumpah. Di mana sumpah kudu ditunaikan, di mana nadar kudu ditunaikan. Eta wasiat anu geus diparentahkeun kaulan sararea ku Gusti Allah. Dejakeun ku Anjeun Muhammad eta teh agama kaula, eta teh jalan kaula. Eta teh mangrupakeun agama kaula anu pancet lempeng. Nya agama kaula anu lurus eta teh. Wasiat eta anu geus diparentahkeun ka maraneh kabeh ku Gusti Allah teh eta teh agama Allah anu lurus. Maka aranjeun kabeh kudu ngalakukeun kana eta wasiat, laksanakeun eta wasiat anu salapan tadi. Sabab eta teh merupakeun jalan agama Allah. Ulah rek nuturkeun aranjeun kabeh kana jalan anu nyulayaan kana agama Allah sapertikeun jalan anu dilakukeun ku Yahudi jeung Nasrani. Ulah rek nuturkeun aranjeun kabeh maraneh kabeh kana jalan anu nyulayaan kana agama Allah. Anu kadituna mantap misahkeun nya ka aranjeun kabeh dina agama Allah. Anu kadituna mantap misahkeun ka maraneh kabeh dina agama Allah, dina jalan agama Allah. Eta kabehanana ge wasiat anu geus marentahkeun Gusti Allah ka maraneh kabeh ngalakukeun kana eta wasiat anu terkandung dina kitab Quran supaya bukti maraneh kabeh teh kagolongkeun jalma-jalma anu tarakwa ka Gusti Allah. Kitu nya aya kagolongkeun jalma anu takwa urang sararea teu. Hari jalma anu takwa geus masalah di pangbarikana teh iwati kana surgana Gusti Allah. Sabab surga dicawiskeun teh keur jalma-jalma anu takwa ka Gusti Allah, anu turut kana parentahanana, anu nepihan kana rupi naon rupi perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Itu nanggakeun jalma takwa ka Gusti Allah. Tah di mana urang sararea ngalaksanakeun kana eta wasiat anu geus dijelaskeun dina ayat suci Al-Qur'an tadi anu salapan eta, maka urang sadaya bakal kagolongkeun jalma-jalma anu tarakwa ka Gusti Allah. Ieu kan bakal kagolongkeun jalma anu tarakwa ka Gusti. Ia predikat mutakin teh jalma anu takwa teh anu masuk kana surgana Allah bari gampang. Dijanjiana di Gusti Allah surga saraganing dunia jeung naon teh saraganing bumi jeung saraganing langit. Nya Saur Gusti Allah teh ardu as-samawati wal ardh. Hari regana eta dunan teh surgana Gusti Allah teh salebareunana eta dunya, salebareunana eta jagat bumi jeung salebareunana langit. Dunya wae dekatin campuran kabehanana di dunya dekatin campur saraya kabehanana can
boro-boro mengkaling menjadi lobana lautan ini eta tinggal dina peta geografi dunia bisa terpercaya mengenai kalau belum kita lagi tinggal di luhur eta di luhur waktunya lautan daripada daratan memantap lalu kapal buat kilakan lobana tinggi musuh karena di laut dan bumi tergana lautan daripada daratan ya hari kapal pengaliwatan bayi lautan ya kali itu dia pengaliwatan bayi lautan nomata kalau kecelakaan terjadi kapal murah korban murah nanti karena cair karena lautan legahan di alam dunia bahkan ini pulau kalakana yang pernah kakin cakap ya ada boro-boro tunja sekilo karena di kota Gati itu apa mana daerah Garut batas-batas apalnya kablah wetana batasna Garut yang mana kablah pitulna mana kablah pulona mana kablah karena mana pandapa kablah wetana batasna Tasik kablah karena Sumedang kablah pitulna namun teh karena anu disebutkan ranca buaya kadituna di Talegong kadituna di Bumbulang pokoknya melekat besar kablah polona Pandu kita Garut baik kecan kakin cakap komo iya salkana alam dunia ditambahan dengan salkana langit legana surgana Gusti Allah baik tete saya ingin nanti kersaha mujidat lil muttaqin saur Gusti Allah eta teh dicamuskeun teh kerjaan antara dua kampung itu nih mata lamun hayang kasuda terpratikeun wasiat hayang karena surgana Gusti Allah hayang seperti bangunan namun baik wasiat namun harapan kan itu nanti katalah diri sedang ya kudu geus apal lagi lain siga apal cangkem lain siga apa ini kali ini kali dua lain itu kudu lebih tinggi ya lama orang mengharapkan yang kalau berjalan takwa kadituna dijambian Gusti Allah kita urang teh kudu ngalakukeun kana wasiat anu geus diparentahkeun ku Gusti Allah kabeh Jerawan bacakeun ayatna wa anna etawana ada teh lamun dibaca pasal dibaca jalan iwana ada teh nyata kira-kira kana lamun asli nama lian anak lian ada karena saya sunari wasiat dan kestimewa bukan yang Rasul kawan saya dia lian ada dibaca nama hamzahna dibaca patah kira-kira bukan orang namun ditakdirkeun ditemukeun lian Jadi usaha menjalani bisa dibaca jabar, bisa dibaca jejer tahan jangan inna ada, wa inna ada. Jadi baca wa inna ada, tapi baca wa inna ada. Lamun dibaca wa inna ada. Berarti lamun dibaca wa inna ada mah eta teh jadi istina ngamikian
wa inna hadadil arisais tunai anu dicaritakeun jeung saestuna ari dicaritakeun ku kami Rasul wasiatan kamari wasiatan keur dicaritakeun dina ayat tadi sabeuna anu asal eta teh sirati mustaqiman eta teh jalan kaula anu pancen lempeng eta teh agama kaula anu lurus kalau jalan nya wa inna hada baca wa anna hada bisa wa inna hada sirati mustaqim eta teh jalan agama kaula atana ti agama kaula anu lurus anda agama kaula anu pancet lemah agama anu kuat agama anu lurus anu geus ngajelaskeun kana eta wasiatan geus dipaetahkeun laranjeun kabeh pada gerak taruturkeun eta wasiat marane kabeh laksanakeun eta wasiat disarapan anu tepat tapi tuturkeun paranjeun kabeh eta wasiat teh wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili mulai nuturkeun marane kabeh kana jalan nulayaan kana Allah mulai nuturkeun marane kabeh kana jalan nulayaan kana jalan agama Allah nuturkeun ka Yahudi anu ngaharankeun kana dahar nuturkeun ka Nasrani ngaharankeun kana Yahud eta teh jalan anu teh anu seperti kitu ulah dituturkeun ku maraneka nya Yahudi ngalakukeun pamusyrikan ngomongkeun Nabi Muhammad teh putrana Gusti Allah urang Nasrani ngalakukeun pamusyrikan pokna teh Nabi Isa teh putrana Gusti Allah nah ieu pamusyrikan anu dilakukeun urang Yahudi jeung Nasrani ulah dituturkeun ku maraneh kabeh teh saeuseusna jalan anu nulayaan kana agama Allah nyata perlakuan-perbuatan musyrik anu dilakukeun ku Yahudi jeung Nasrani teh ulah rek ditalupkeun ku maraneh kabeh ketika maraneh kabeh nuturkeun kana jalan Yahudi jeung Nasrani watafarraqu bikum bakal misahkeun ka maraneh kabeh an sabilihi tina agama Allah tina jalan Gusti Allah. Jadi ulah nuturkeun kana jalan anu nulayaan kana agama. Geus jelas-jelas agama Allah ngatak nyalametkeun di dunya nepikeun ka akhirat ulah nuturkeun di kana aturan salian di aturan Gusti Allah. Anu mana ayeuna jalma yang aturan salian di aturan Gusti Allah ge mah jaga di akhirat moal tanggung jawab tadi. Anu nitah kitu mungkin menjaga di akhirat teh bakal kukulitingan barang disogorokeun kana neraka Gusti Allah. Dijelaskeun ku Gusti Allah dina pilawuna itabar walladzina tubi'u minal ladzina tabahu wa ra'ul adab wa taqad kaman bihimul asbab. Caritakeun ku anjeun Muhammad tatkala jalma-jalma anu dituturkeun dulu barang nu papanggih jeung jalma anu nuturkeunana. Namun ayeuna keur di dunya jeung aturan kudu kitu kudu kieu. Dulu eta aturan anu syariat diaturan Gusti Allah teh kurang teh dituturkeun teh ngajaga di akhirat nyieun aturan ge lumpat mungeun papanggih jeung urang anu nuturkeunana. Wa taqatta'at bihimul asbab geus eueuh jalan
kermaranehanana nanti bilang serang sabab tu ngabenerkeun deui perbuatan geus tulugan. Ketika ningali burukna seueur kajahan ting baleuduna salat tulang anu potong ting baleuduna salat teh beuteun bitu ting baralopna salat tulang anu potong ting baleuduna salat beuteun anu bitu ting jari ting kaoceana jalma dina neraka geus geus moal aya jalma anu nyeun aturan ayeuna di dunya lain sapertikeun aturan diparentahkeun ku Gusti Allah ketika disebrogkeun kana siksana Gusti Allah mah kabehana ge luluban. Kumaha eta jalma anu nuturkeunana Muhammad bedakeun ku anjeun caritakeun ka umat anjeun. Eta jalma-jalma narulukeun teh pok nararomong pok nyarita eta jalma-jalma narulukeun ka jalma di alam dunya nyeun aturan salian ti aturan Gusti Allah nyian nuturkeun teh lawan lana panatabarro'a minhum kama tabarro'u minna. Cek jalma nuturkeun deui Gusti aku balikeun deui abdi ke alam dunya teu sudi najis abdi nuturkeun ka eta di alam dunya abdi rek perubahan moal rek nuturkeun kana pangajak eta abdi rek lubaran ka seta seperti kun seta lubaran kabdi dina waktu ayeuna nanti Gusti Allah teh kala inaha kalimatun wa qailuha tek bae jadi ketinggi ngomong dengan sakadar bisa ngomong dengan moal bisa ngarubah kana kana Nomataksi yakin dengan ajaran agama Islam jalan dan pancik lempeng agama anu lurus dan bakal jelema itu ya bikin di akhiratnya. Ketika jalan melakukan karena aturan agama Islam anu sebenar-benarnya bukan hanya sekedar nanti di akhirat akan selamat, di dunia wae bakal salah mungkin. Ya. Sebab ajaran agama Islam lain hendaknya rusak di rumah lain nyatakeun di rumah tapi rahmatan lil alamin rek ngajadikeun rahmat ngajadikeun kanikmatan pikeun sakabeh alam. Nama tuturkeun ti Gusti Allah eta wasiat eta ajaran agama Islam dituturkeun ulah rek nuturkeun kana pirang-pirang jalan anu nyulayahan kana jalan agama Islam jalan agama Gusti mungkin bakal mangke misakeun ka marane kabeh tina jalan agama Allah namun nuturkeun kana jalan anu nyulayahan kana jalan agama Allah. Maka saur Gusti Allah ngajelaskeun dina ayat Dalikum wasrakum bihi la'allakum tattaqun. Ayatan kabeh wasiat eta tegas marentahkeun ka marane kabeh Gusti Allah eta wasiat dilaksanakeun eta wasiat anu tadi la'allakum tattaqun supaya bukti marane kabeh teh kagolongkeun jalma takwa ka Gusti Allah. Sedangkan namun geus kagolongkeun jalma takwa ka Gusti Allah nya geus janjian ku Gusti Allah bakal dijanjian ku kita dilengkakin dicawiskeun surga Gusti Allah kelihatan macam antara intinya di dunia bakal menang keberkahan, di dunia bakal menang kesenangan, di akhirat bakal menang kesenangan Allah. Ya,
kesenangan anu apa badikeun ini yang kesenangan warganya jadi tunjangan jaya anu senangnya itunya digawe bunga setepal kajian di tanggal ini bikin kajian masuknya ya anu dagang hubungannya dalam mungkin di digawe nama masuknya anu usaha begitu kene bunga teh sakedeung kalimatan teh sakita pungke mungkin kalimatan abadi menjaga dia era ladang capek ladang karibul ayeuna ke Allah jaga dina jaga dia kan tunang poe ayatna Sumahan kayaknya kalau kita bertanaman